Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di SMA Negeri Cimanggung, Simkuring Diani Permasi salaku guru bahasa Sunda, oge salaku mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2002 hiji. Di dia Simkuring bade meraktekeun PPL siklus kedua. Mangga wilujeng nyaksani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu Ge di dieu damangnya. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan, ditangtayungan ku Gusti Allah Maha Suci. Satacan dikawitan urang di absen heula nya. Aditya Maulana, Askanaya, dan Gigian, Helmi Fatir, Isma Nur Fitrilia. Satacan urang dikawitan, urang ngadoa heula mangga dipimpin ku KM, mangga dan di Saya agak satu acan orang ngawitan diajar, ayo orang ngadonga sasarengan. Sapertos biasa tanganna dikaluhurkeun. Ya Allah, mugia ilmu anu dipaparinan ka Simkuring sareng rerencangan sadaya biasa nerap kalayan hade. Mugia eta ilmu. Alhamdulillah urang teh masih dipasihan kesehatannya, dugi ka biasa ka sakola, biasa angkat kalayan sarehat sadayana didikan nya. Ya alhamdulillah jarak Ibu ngamutan dina pangajaran ayeuna upamina aya nu bade ka Jamban tiasa nyunkeun widih heula nya eta salah hiji aspek penguatan karakter dina disiplin tapi santun. Terus tos siap diajar dinten ayeuna? Siap nya. Nah, cik Ibu bade naros heula. Minggon kamari urang diajar ngeunaan naon? Padli? Diajar dongeng leres pisan. Ari dongeng teh naon teh cenah saha sabila? Budak nu cengeng katawis teh poin nu dipayun? Katawis. Nah, ya motivasi diajar kayak dinten ayeuna teh aya creativity, inspiring jeung tata basa. Jadi urang teh salian ti ngasah ka kreativitasan urang, oge tiasa janten inspirasi, oge tiasa nambihan kosakata nya. Ya, jadi urang teh ku maca dongeng oge urang teh tiasa nambahan kosakata bahasa Sunda. Jadi pembendaharaan kata teh dina bahasa Sunda utamina tiasa nambihan. Ya, lajeng urang pedar kompetensi dasar anu kedah dihontar atanapi dicapai dina dinten ayeuna nyaeta 3.2 membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Di dieu urang gurat handapan membandingkan jadi urang teh diajar kabandingkeun nya. Nah, lajeng di dieu aya indikator pencapaian kompetensi nyaeta naon anu kedah dihontal dina dinten ayeuna. Tadi di ayat 3 nu kahiji menjelaskan unsur-unsur intrinsik dongeng dengan baik berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Anu kedua menganalisis unsur-unsur intrinsik dongeng dengan teliti dan santun. Anu katilu membandingkan unsur-unsur intrinsik jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Ayeuna oge urang teh bakal ngalaksanakeun evaluasi nya nggunakeun puisis nya. Gaduh kuota sadayana? Gaduh. Ayeuna sateuacan yang diajar Ibu gaduh hiji dongeng deui. Tah urang dibacanya sareng dikupingkeun aya audiona. Ieu teh nami aplikasina teh teleprompter nya. Ya, nah gini. Cik, nu tadi teh judulna naon cenah? Situ Bagendit. Eta kalebet jenis dongeng naon? Mau nyaritakeun hiji tempat? Dongeng? Mau nyarita deui? Dongeng sasakala. Jadi medar kana unsur-unsurna ku Ibu bade di pedar heula. Wangenan nya, wangenan teh pengertian unsur-unsur intrinsik dongeng. Tah, dina unsur-unsur intrinsik dongeng teh anu kahiji aya tema. Tema sok disebut oge jejer carita atawa inti tina hiji carita. Tah cik tema anu tadi naon? Ngeunaan moral. Ngeunaan moral nya. Lajeng anu kadua palaku. Nya palaku mangrupa tokoh anu ngalalakon dina carita. Palaku anu disebut palaku utama jeung palaku tambah. Amanat pesan moral anu dikandung tina hiji carita pikeun dilarapkeun dina kahirupan. Kira-kira dinu dongeng tadi jadi jawab atau tadi kumaha cik? Amanat tina eta dongeng urang jadi jalma ulah sombong kudunya angka sasalah nulung tinulungan ngawerukeun kan kodok yang ditenan kana ukur aja kana pokok ulah keun aya mah beunghar aya nang sombong. Ya, saya bisa. Ayeuna urang lajeng kana LKPD nya. LKPD teh lembar kerja peserta didik. Ku Ibu tos dibagikeun di mejana sewang-sewangan aya LKPD. Nah, gitu. Tah ku Ibu dibagi kelompok kieu we supados gampil nya. Kelompokna ini kelompok hiji, 2, 3, 4, 5 kitu nya. Tah eta dongengna aya dina LKPD. Tah aya dina LKPD, di dinya cobi aya scan barcode. Scan barcode-nya. Jadi hidup tiasa maca dongengna teh ku cara ngascan barcode. Terus dianalisis unsur-unsur intrinsikna eta tadi teh tema, palaku, latar, terus galur jeung amanatnya 5 aspek unsur intrinsik dianalisis tina dongeng anu dibacanya. Gitu. Tangke hasil diskusina ditampilkeun dina Padlet. Ku Ibu link Padletna di share dina grup WhatsApp-nya. Tah mangga ayeuna mah diskusi kelompok baca dongengna lajeng didiskusikeun. Ya sok mangga.
Tadi ibu meninggal. Tiasa dibuka teh. Oh, nya tiasa berarti nya makhluknya nya. Makhluknya tiasa dibuka scan barcode-na. Biasa. Sok mangga didiskusikeun. Oke, dipresentasikan ku salah seorang wakil. Oke, terus berarti nya. Nah dulu tanpa mas saya 2. Iya, ambil aja. Hah? Ya. Nah. Aduh, geningan sakieu. Anu tampil ka hijina kayak dumasar kana hasil tim of name. Tim opat teh cadas pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Salsabila Ramdiani, perwakilan di kelompok Cadas Pangeran. Bade mempresentasikan tugas anu tadi dikerjakan. Di Cadas Pangeran, temana perjuangan. Latar tempatna, Jalan Anyar atau sampai Banyuwangi atau Panarukan. Latar waktuna, pabeberangan. Latar suasanana, pikarunyaeun, ambek pikakeheuleun. Galurna, maju atawa merele. Tokohna nyaeta Jenderal Dendels, Pangeran Kusuma Dinata atawa Kornel, Patih Raden Demang Mangku Praja. Watak Jenderal Dendels nyaeta sangeunahna karahayat. Watak Pangeran Kusuma Dinata atawa Kornel nyaeta keras tapi bager. Amanatna nyaeta urang kudu sumanget ngambela tanah air. Tim 3 nyaeta Nyi Roro Kidul. Ya, mangga tim 3 bade usaha. Alip. Mangga Lip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sareng Abi Muhammad Alip Maftuh, Mohon. biasa disebut Alip. Jadi Abi bade sakedik nyaritakeun carita Nyi Roro Kidul gitu nya. Di caritana teh zaman baheula aya hiji awewe anu geulis gitu tah. Geulis gitu. Tapi nya awewe teh bisa disebut saraka oge gitu. Sarakana ngabogaan 88 lalaki itu. Kan Masya Allah gitu tah eta beudeuh pokona gitu. Tah. Jadi tema teh itu sebenarnya mas sedikit rada bingung. Ya tema yang disepakati teh oleh bertiga tiluan teh nyaeta legenda gitu tema teh. Nah, palakuna nya aya Nyi Putri sareng salakina. Terus latarna di Laut Kidul anu aya di Sukabumi. Terus galurna terus maju da teu nya sakedap gitu. Terus amanatna teh jadi jalma teh ulah sarakah kudu narimakeun kaayaan. Ayo nu bade naraskeun atau nabihan ka pedaran ti Alip? Taya, oke orang ajeng ka pintonan. Tampilan nu katilu. Tim 2 teh nyata Gunung Tampomas. Mangga tim Tema tina ieu carita teh nyaeta katagimuran rakyat ku sabab gunung rek meletus, Bu. ya. Jadi rakyat teh ieu nya leuwaseun gitu nya. Gunung teh rek meletus. Terus Palakuna nyaeta aya bupati watekna toweksana ka rakyat wedi asih sarta wijaksana sareng aki-aki anu dina impenan. Latar waktu tipe peuting, latar tempat di kamar bupati di Kerajaan Sumedang Larang. Latar suasanana pikakeungeun. Galurna nyaeta galur marele atawa maju. Amanat tina ieu carita urang kudu minta pitulung sarta percaya ka Gusti Nu Maha Suci sabab sagala masalah oge pasti aya jalan kaluarna. ya saya pisan benaran di Randi. Ayo nu bade naraskeun ka Randi? Teu aya. Oke, 2 kelompok di tim 5. Tim 5 teh pamenta 3 rupa. Mangga. Temana kudu bersyukur ka Gusti Allah. Mohon. Walakuna tukang ngangon sareng gunungana, galur maju, latar tangkal kai. Waktuna beurang. Mohon. Suasanana pikasedika jeung kaluaseun. Amanat nu diambil di gunung eta nyaeta urang kudu neangan hubungan bener bogakeun ka urang sareng jadi jalma ulah korek ka Bandung teh. Engke dina SNA ieu sorangan da sapedik ka Bandung jeung urang kudu bersyukur kana pamarian Gusti Allah. Ya, saya pisan. Ya, hatur nuhun kelompok Melani. Mangga kelompok pamungkas nyata kelompok hiji. Kelompok dongeng sakadang gurit jeung singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakeun abdi di kana Maulana di kelompok ini dongeng sakadang singa di beureum. Mohon. Langsung kana unsurna. Inti ceritana sakedik we. Mohon. Dina ieu aya sakadang beurit anu hayang ningali singa. Sakadang beurit teh penasaran singa teh anu katawa raja teh kumaha. Kumaha unsur intrinsikna cenah Jik? Teh anu yang sakadang beurit jeung singa teh meunang moral. Palaku dina dongeng ieu aya singa jeung beurit. Watak palaku, singa watakna gagah, beurit watakna usil tur jaya. Mohon. Latar tempat di leuweung, latar waktu abeberang. Pabeberan. Suasana pikarunyaeun jeung pikaluasan. Jalur dina carita ieu teh menggunakeun jalur merele atau Mohon. jalur Maju. Amanat dina carita ieu teh nyaeta anu teh kudu ingat kana hiji pabeberan.
Tah geningnya ya hatur nuhun Zikra eta tah gening eces pisannya kumaha pertelana unggal kelompok presentasikan hasil diskusina. Tah ieu teh benten-benten jenisnya ari nyelodok kidul lebat kana jenis naon? Miteu nya ari pamenta tilu rupa? Parabel, ari gunung tampomas? Sasakala, caras pangeran? Babat. Dongeng sakarang beurit jeung singa? Pabel. Tah jadi urang teh entos ngaanalisisnya 5 jenis dongeng anu berbedanya, anu beda-beda. Tah kumaha perbedaan unsur-unsur intrinsik tina unggal jenis? Tah urang tinggal. Dina Nyi Roro Kidul ieu palakuna Nyi Putri jeung Sakina ieu mangrupa jalma nya, jalma. Dina pamenta tilu rupa palakuna saha tadi teh tukang angon jeung dunungan ieu jalma oge nya. Gunung Tampomas palakuna Bupati jeung aki-aki. Caras pangeran palakuna Jenderal Dendels Pangeran Kornel jeung Raden Demang. Tadi dina dongeng sakarang beurit jeung sakarang singa palakuna singa jeung beurit tah ieu salah sahiji anu ngabedakeun nya. Ternyata palakuna dina Pabel mah palakuna teh sasatoan nya. Dina latar coba, dina latar tempat. Ari Nyi Roro Kidul latarna laut. Ari dongeng pamenta tilu rupa di mana? Tangkal Kai. Ari Gunung Tampomas? Bupati nya, kamar bupati. Caras pangeran? Jalan Anyar Banyuwangi Panarukan. Ari dongeng sakarang beurit? Leuweung. Tah tina latar oge urang tiasa ngabentenkeun tah di dieu utamana dina Caras Pangeran. Caras Pangeran kan babadnya oge jeung dina Gunung Tampomas. Jadi kumaha sasakala hiji tempat berarti teh ngabedakeun tempatna. Jeung kumaha sajarahnya sajarah Caras Pangeran. Ieu aya dina latar tempat Jalan Anyar Banyuwangi Panarukan. Jadi Caras Pangeran teh kenging saha cenah kenging Jenderal Dendels. Jadi nalika penjajahan harita zaman Belanda. Rajang tina naon deui? Tina amanat. Amanat mah rata-rata hampir sami nya. Jadi pangeling-eling kangge urang sadayana kitu nya. Tah geuning urang teh parantos biasanya ngabandingkeun unsur-unsur intrinsik tina unggal dongeng. Aya nu bade nambihan? Aya nu bade nambihan? Mangga Aska. Bade nambihan lu. Ternyata unggal dongeng teh hampir sami nya amanat unggal teh gimana? Pangeling-eling. Mohon teh aya ajen atikan atanapi kangge pieunteugeun urang. Jadi dina unggal dongeng boh eta dongeng Pabel, Parabel, sasakala gitu biasana sami si ajen atikan teh atanapi amanatna teh nyata kangge pieunteugeun teh nya. Tah kitu hatur nuhun Aska nya. Ajar unsur intrinsik dongeng. Nya kumaha analisis unsur intrinsikna, kumaha hidup apal kana unsur-unsur intrinsik nu aya dina dongeng. Terus kumaha cara ngabandingkeun unsur intrinsik dina unggal-unggal jenis dongeng nya. Tah mugia urang sadayana paham kana ieu pangajaran paham sadayana? Kumaha masih kena aya nu baluang atanapi aya nu ditaroskeun? Mangga salsabila. Ih saya pisannya patasanana kritis gitu nya. Ya eta. Mohon jadi unsur-unsur intrinsik dina karya sastra teh rata-rata sami nya utamina dina anu bentukna lancaran. Bentuk lancaran teh nyata bentuk paragraf. Jadi karya sastra teh aya 3 bentuk, aya lancaran, aya ugeran jeung guneman. Ari lancaran mah bentukna paragraf, ari ugeran mah bentukna bait jiga kawih, ari paguneman mah jiga drama. Eta karya sastra bentuk karya sastra. Tah biasa ibu teh evaluasi janten hidup teh paham teu kana pangajaran dinten ayeuna. Gitu ku ibu engke di-share yeuna. Ya mangga. Ayo. Tah ya hasilna. Salsabila katilu, Melani kadua, Raya Raihani kahiji ya. Ya, geuninnya alhamdulillah ya hampir. Oh Raya leureus sadayana nya. Prek sila, resep teh diajar dinten ieu. Ya naon anu paling dipikaresep ku hidup dina pangajaran laungan dinten ayeuna? Ngadongeng, kuis, terus kuis. Saran pikeun pangajaran salajengna kangge ibu utamina sangkan ibu teh langkung sae tibatan ayeuna. Kumaha Bri? Tah ya? Ya hatur nuhun nya. Ya alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana anu parantos saregepnya soson-soson dina diajar dinten ayeuna. Hatur nuhun kanu parantos aktif dina diskusi oge dina tanya jawab nya. Mudah-mudahan ya urang teh materi dinten ayeuna teh nerap kitu nya. Ya amin. Materi salajengna nyaeta urang lebet kana menampilkan. Jadi kana kade keterampilan. Janten minggon payun urang lebet kana kade keterampilan nyata menampilkan hiji dongeng nya. Jadi engke urang teh diajar kumaha carana nampilkeun hiji dongeng anu sae. Kumaha intonasina, kumaha artikulasina, kumaha rengkakna. Nya engke urang ngadongeng di payun nya. Kitu. Teh kangge kagiatan minggon payun. Tah janten engke hidup tiasa literasinya, tiasa macaan dongeng-dongeng di aplikasi Ipusnas Garadu kan ya, aplikasi Ipusnas Garadu nya. Ya. Mangga urang tutup wae pangajaran dinten ayeuna. KM mangga. Saya urang anu sambungan, adoman birokrasi dimulai. Ngadoa rengse, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya.